Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-22 na urang benar dihanca dongeng si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu dalaah. Pala mitra kaum dangu sadayana. Si Kamileung jeung Diah Lopa anu kapaksa tidak penting harita kudu mararono. Ya Lopa anu nyarane karena tangkal sedangkan si Kamileung anu tibra we harita manehna nyarane cacakan kur nyarane kena akar hunggul. Angin peuting anu tiis diri ibarat anu mepene kaeta dua jalma. Kulisik Diah Lopa harita kulasa kulisik rasa sungsum balungna asa diasupan ku angin lantaran memang angin anu rada ngagelepuk. Ih, tiris tekeranan. Ya Lopa harita red si Kamileung anu tibra nekeranan si Kamileung teh sigana teh beban nekeranan. Ya Lopa neuteub seukeut kana beungeutna si Kamileung. Lalaunan Dia Lopa anu ngageser lantaran karasa hawa anu tiis. Aing kudu deket ka Kang Kamileung ieu mah. Tiris soalna mah. Cek Dia Lopa harita bari minahkeun awak, minahkeun bujurna. Ngageser ngadeuketan ka si Kamileung anu keur tibra nekeranan. Lalaunan Dia Lopa harita murungkut tina gigireun awak si Kamileung. Karasa ayeuna mah haneut lantaran hawa tina awak si Kamileung anu memang bener haneut nekeranan. Waktu beuki terus nyerelek teu karasa duanana harita tara libra meuni nakeranan. Isuk-isuk duanana kahudangkeun ku manuk anu memang recet di luhur. Kolejat harita Dia Lopa panggilna hudang culang cileung ngareret ka si Kamileung anu geus eueuh di tempatna. Kemana si Kamileung? Kang Kamileung. Cek Dia Lopa gegeroan saterusna cengkat. Dia Lopa harita kuralang kuriling ka ditu ka dieu tapi jelas si Kamileung anu eueuh di tempatna. Kemana si Kamileung? Cek Dia Lopa garo-garo teu ateul. Kesel nekeranan si Kamileung anu teuing ka mana. Barang keur kitu jorelat. Aya nu ngajorelat harita. Dia Lopa cingeus. Harita hati-hati tur waspada. Sabab anu ngajorelat teh kacil pisan gancang. Jorelat deui teu belah kencaeunana. Ret ke belah kenca tapi dauhna naon? Keur naon maneh teh euy? Ada yang ngesoran seueuring kiki. Ih. Kang kemana wae? Cek Dia Lopa harita. Uing teh tos dicai atuh tah belah dinya taya walungan genana keranan duh menit. Aduh, haneut di isuk-isuk mah deui. Dari mana, Kang? Cek Dia Lopa harita melohok. Tak belah dinya tah geura arek kacai moal. Bareng mani jeung uing moal. Ih, moal tuh Kang ah. Cek Dia Lopa harita bari merungkut lantaran karasa angin mani nyecep tiis di waktu isuk-isuk tapi cek si Kamileung cenah memang haneut cai teh. Dia Lopa neuteub seukeut ka si Kamileung. Akang bohongnya. Kiraku cai ieu teh hawa ge meuni tiis kieu ari cai haneut. Nya da teuy ngatuh cai ge haneut dirinya mah. Arek cai moal. Tuh bade. Ayo diantar ke uing. Tapi akang tong ngintipnya. Cek Dia Lopa harita bari nangtung. Moal tuh nama ge jeung ngintip sagala. Cek si Kamileung bari nyengir. Akang mah. Dia Lopa secang caya ka si Kamileung. Anu cungar cengir wae teh tadi teh. Ayo latalangke urang init deui ya menyawam. Eta init ka tempo cileuh. Uragiru Dia Lopa ngusip panonna. Daya oge. Daeuna mah geus nyomput atuh da telat dah. Usapna. Cek si Kamileung harit. Dia Lopa cemberut tapi cemberut teh cemberut geulis lain cemberut gemes. Nu antukna Dia Lopa harita diiringkeun ku si Kamileung teh turutukan ka handap. Lantaran Dia Lopa memang arek kacai.
Sangeus aya di sisi walung wahangan leutik. Ya lopa harita hancur galaunan. Bener we naon anu cek diomongkeun si Kamileung teh eta cai teh haneut. Padahal mah kaayaan maniko tiris takerana. Tekung sila dia lopa anu geus hanya ti caina nyampeurkeun ka si Kamileung anu keur diuk dina handapkeun tangka. Kek dia lopa harita diuk. Ayeuna bade kemana Kang? Nya urang leumpang dewe ayeuna mah urang dengan lemur panan neangan dahareun da lapar pan beuting oge. Atuh Kang. Cek dia lopa harita beri nangtung lalaunan terus bebatak letak pletrok cenah harita kadenge tulang-tulangna jeung urat-uratna. Antukna dua nana harita leumpang pairing-iring. Ya lopa anu diiringkeun ku si Kamileung. Aneh. Awak dia lopa teh bet seungit sigah make kembang padahal mah dia lopa teh teu make nanaon. Kan kitu we meureunan bau awewe mah. Beda. Si Kamileung harita leumpang. Wing dihareup Cek si Kamileung. manggunaon Kang? Ame apal ka ditu ka dieuna? Cek si Kamileung padahal mah tujuanana supaya manehanana henteu ngambil wae awak dia lopa anu seungit cek manehanana. Dia lopa eureun si Kamileung harita maju ka hareup. Sanggeus kitu mah si Kamileung terus leumpang harita. Dituturkeun ku dia lopa. Beuleut sababaraha waktu maranehanana nepi ka hiji tempat anu mana eta tempatnya marupkeun pasir anu loba cukutna. Dia lopa neuteub seukeut ka ditu ka dieu. Katingali ku dia lopa tangkal kalapa menirajeg di kajauhan. Anu dauna memang ting arulang. Hayam jago kongkorongok meni melengking nakeranan. Mae kadenge ting berele. Hang, naon dia? Lepin mata caket ka lembur Kang. Eta kuping ni sarahayam oge. Nya jika nama hayu buru-buru beuteung geus asa kekerbekan jeuh. Si Kamileung harita beri corelat si Kamileung harita meulaan lumpat. Dituturkeun ku dia lopa. Dua jiri mah harita ting pelesat. Awakna nu gara rancang nakaranan ibarat kalangkang anu memang lalumpatan. Tekung silila geus nepi deui ka hiji wates pilemuran. Ya lopa jeung si Kamileung anu nangtung mancuh bari neuteub panonna ka pilemuran. Wah, ieu mah pilemuran teh gede nakeranan ya dia. Kang rame juga namanya. Ya pastilah lamun rame nama hayu Dua nana ararasup harita ka jero pilemuran. Geus aya di jero pilemuran katingali jalma oyag nakeranan nu ka ditu nu ka dieu nu mangul pacul mangul sunung jeung sajabana. Lantaran dina waktu isuk-isuk kawas kitu geus tangtu jalma bakal neangan kasab sa masing-masingna pikeun maraban anak jeung pamajikanana. Ya lopa jeung si Kamileung anu leumpang laleunan bari urat-urat ka kenca ka katuh. Betah nakeranan eta kampung Terasik tempatna. Jeung jalmana anu pepanggih teh ramah make jeung mararangut sagala padahal mah bau gen. Tekung sila dia lopa jeung si Kamileung geus nepi ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh loba jalma anu keur anak teh darariuk. Horeng si mana horeng eta tempat teh marupakeun warung tempat jajan jalma-jalma anu liliwateun. Katingali aya sabaraha urang tukang dagang. Jigana manu dagang parabot eta manu dagang naon wae, nya aja nyimpang dina waktu isuk-isuk ti dinya. Ya lopa jeung si Kamileung ararasup ka eta kios. Sampurasun. Cek si Kamileung. Rampes, cek nu aya di dinya kabeh malan bari ngaret ka si Kamileung. Salah saurang di antara maranehanana jelas ningali aya nu neuteub beda ka si Kamileung. Pangawakanana jangkung gede. Pakulitanana hideung menilas terang nekeranan sedangkeun ari sirahna katingali botak. Eta jalma neuteub seukeut ka si Kamileung. Sasakali neuteub seukeut ka dia lopa. Ke. Aing asa teu salah ieu begitu. Asa pernah neuleuh aing sakali ieu di mana aing pernah nempo ieu. Ceuk eta jalma dina hatena bari ngaregot kana kopi ai panonna meletet harita ka si Kamileung. Mang, uing hayang sangu mang euy.
Aduh jang ai sangu mah ageng itu tapi rencang nanti acan asak itu acan arasak Nah itu mang nu asak. ari nu arasak manu kieu we jang baksa sayur tas sayur sampe naon aya terus asak gitu mah sambal atos Tahu nu aya mang tong hararese lah. Pokona mah naon nu aya dihajar pokona mah. si Kamileung atau sing serengeh jalma nu aya di dinya teh kajaba si botak anu ningali teh teu katarik ku omongan-omongan si Kamileung. Dia lupa aduh diuk harita digigeureun si Kamileung. Sedangkeun si Mamang anu dagang nu tiluan harita nu hiji mamake dudukuy laken. Harita pok ngomong ke si Kamileung. Bari ngelap beungeutna make anduk. Bade kamarana ujang. Mani enjing kene ieu teh. Mang nu injuk isuk kene geus eureun di dieu mang lagi dagang ka ditu. Cuk si Kamileung. Nya Mamang mah da geus puguh atuh. Ini ti subuh kene tadi teh. Isuk-isuk kabaran di dieu warung geus mukanya. Mamang mah tiluan di dieu langsung we. Dagang naon wae teh mang? Ya eta katingalina tuh. Eta mah nu ditanggung dagang parabotan we biasa jang. Di Mamang mah dagang pakaian biasa. Oh dagang pakaian mang. Mang, lamun rek dagang pakaian mah ka belah wetan kira sok Mamang bakal beak kabeh tangan ulah bareng jeung jalma ieu nu duaan atuh da. Emang kumaha gitu jang. Sabab lamun mang beak kita nu duaan mah cantang tuh ayo hiji acan teh. Ah ulah kitu jang. Ya sok we cobaan bisa teu percaya mah wing mah. Si Kamileung harita. Nu tiluan harita ting careret ting rareret. Asa percaya teu percaya kan omongan si Kamileung. Ai rezeki mah teu saya nu ngatur jang. Oh nya tuh ngai rezeki mah anu ngatur. Tapi sanajan aya nu ngatur ge kan urang kudu usaha meureun mang. Ka itu usaha masih aya nu ngatur ge anggar we jeblong ka ditu mah. Nya sih. Sok, we tuturkeun ka wing mang menuduhan mah. Ini ka belah kulon. Sok, kakara asup ka kampungna geus parabot kira sok. Nah katahan tamang ieu tukang pakaian mah kudu misah wayahna kudu ka belah wetan. Waduh. Pami eta nu duaan ka kulon, Mamang ka wetan pasalingsingan jalan atuh jang beureunan. Jadi patojanya ka dituna. Nyakeun bae pan ngarah rezeki na urang mah. Angke ge meureun di salemur teu mah. Ya salemur mah salemur jang. Oh komong kewe papanggih di lembur deui pasti bakal barareak. Itu uing ngabejan yang geus aimbung berbejaan mah. Tiluan harita kararung asa percaya teu percaya jelas kana omongan si Kamileung. Sor tukang sangu harita kasongkeun sangu deungeuna nyatana jeung sayur daun sampe tamah sambal yang beureun aya lalab di dinya teh jengkol jeung sajuana. Mangga ujang ieu sanguna. Neng, mangga. Nuhun Pak. Cek si dia lopa harita. Sok mangga urang dalalahar. Mangga ujang mangga sok. Sing kekengingan dilajengkeun sok. Cek nu dagang tiluanan nu rampak. Si botak mah anger we harita kur ti bangareret we hungkul. Teu katarik ku naon-naon. Ngan dina hatena nu rowe cok. Aing asa pernah manggih ieu jalema teh di mana ieu. Eta jalma tetanggahan ka luhur. Ka tetanggahan teh lain ningali cak-cak tapi mikiran si Kamileung pernah papanggih teuing di mana. Wah, bener. Aing ayeuna ingat. Ieu jalma pernah papanggih sawaktu ngarampas emas jeung perhiasan. Teu salah. Teu salah ieu manusia anu pernah nyamer emas jeung perhiasan. Aing ingat kana dadeganana jeung kana beungeutna salebat sakolebatan. Ceuk eta jalma anu tetela geuningan eta teh mangrupakeun anak buahna Ki Rambat nyatana Ki Sabil. Ki Sabil anu nyokot perhiasan hasil rampogan ti Karaman Badak Putih. Dina waktu harita anu geus disetorkeun ti Badak Putih dibawa ku Ki Sabil tapi di perjalanan harita emas jeung perhiasan segala rupana disamer ku ieu jalma nu kur sakolebatan katingali beungeutna hungkul sakolebatan tapi jelas keur Ki Sabil ingat kana dadegan eta jalma nu nyamerna. Ki Sabil harita ungut-ungutan. Yakin manehanana yen ieu jalma anu pernah ngala tur nyamer emas manehanana. Geun aing rasakeun sia manusia.
Aing dina waktu harita kabongohan teu sempet gelut lantaran manehna langsung kabur. Di dieu ku aing beunangna. Kitu we cek Kisabil harita sajeroning nempokeun si Kamileung anu keur dahar duaan mani kalimatna karana. Sedangkeun ari si Kamileung teu boga curiga itu jeung ieuna ka jalma anu botak sabab nu jalma anu botak oge harita cicingeun wae. Teu ngomong, teu carita, teu naon-naon, kur tibah nginum kopi anu dipesena meureun teu si mama. Sanggeus beres, si Kamileung harita pok ngomong ka tukang warung. Aduh, alhamdulillah subuh mang euy. Bade tami deui atuh Ujang. Moal nah teuing da wing moal puji taleutik mang. Neng atuh bade tami deui moal ieu. Alhamdulillah cekap mang. Cek dia lopa harita. Bari jeung ngentepkeun piring dina meja harita teh. Dia lopa nginum nya kitu di si Kamileung mending ngalekik takaranan. Red dia lopa di tengah red ka si Kamileung. Nah, Kang. Bari langsung angkat wae. Hayu atuh lah, mana geus teu sabarnya yang bebarengan jeung uing deui. Ih. Kang mah nanaon teh ah. Dia lopa harita beri tunggu eraeun ku si Mamang anu nyengir harita ngadeng omongan si Kamileung. Jadi sabarahaeun mang. Si Mang harita utang hitung tai lutung. Terus seterusna cereng dibayar ku si Kamileung. Sanggeus kitu si Kamileung harita cengkat. Barang cengkat harita kadenge aya sora anu ngageroan kamanehanana. Sorana handaruana keranan. Ulah waka ini teuy. Ret si Kamileung harita ngareret, sararea oge ngareret ka jalma anu botak. Curilat, nu botak harita ngacurilat. Nyonya geus aya di hareupeun si Kamileung. Sangaran maneh euy. Uing. Uing teh namun hayang nyaho mangaran uing teh si Kamileung. Si Kamileung. Eta jalma rada kerung. Sabab manehna ngadenge ti anak buahna nya teh ti Karaman Badak Putih. Yen si Kamileung anu sok ngagagalkeun manehanana keur ngaranjah. Tapi kitu nate kerungna kur sakedeung. Ningali kana awak si Kamileung anu jangkung kerempeng harita tur budak keneh kasebutna. Anu ceuk pikirna si Kamileung dina elmuna hebat oge. Moal sabaraha sabab eleh ku pangalaman lamun dibandingkeun jeung manehna. Dengekeun Kamileung. Ilaing wawuh ka Karaman Badak Putih. Ah teu wawuh uing mah dalih anggota Karaman Badak Putih. Tapi lamun sok nyintreuh irungna pernah. Maneh pernah inget ka jalma nu mawa emas terus disamer ku ilaing? Di mananya? Cek si Kamileung harita beri tanggah seterusna ngasupkeun curug kana pelebah irungna. Akhirna mangorong harita. Kurang ajar sia ditanya ku aing ngalah ngorong. Poho aing ateu, aceker tangah. Cek si Kamileung harita beri kaberele ceuri. Tuger kadenge anu sareuri bari sakedeung ditutupan ku bibir ku tampaleungeunna bibirna. Dengekeun ku sia Kamileung. Anu disamer emas teh dina waktu harita teh aing. Para mitra kaum dangu sadayana. Sararea jalma nu dirinya harita neuteub seukeut ka si Kamileung. Tukang dagang harita tingrare terus kareh ngaharebos. Buah-buah si Kamileung teh penjahat euy. Sabab eta cenah jalma pernah dirampok, dicokot emasna ku si Kamileung. Ah cantang tuh ceuk nu saurang deui. Dengekeun Kamileung. Aing anu waktu harita bawa emas. Oh, wing ge apa jeung apa we kana irung maneh nu borontok tah. Tingali. Kurang ajar sia. Bener, sia anu nyokot emas aing. Sabenerna uing teh nyokot emas maneh, tapi nyokot emas warga euy anu geus dihasil dirampok ku Karaman Badak Putih. Setan alas. Sia rek jadi pahlawan. Lain rek jadi pahlawan uing mah karunya ka warga we. Sedengkeun keur usum halodo kitu mah urang warga dinya teh usum paceklik.
kadang-kadang dahar nage sangu oyek, kadang-kadang remui cau jeung sajabana. Saasal nu penting mah beuteungna keusian tiba-tiba ku si laing dipaok emasna coba. Eta teh emas teh cadangan sia. Make jeung wani-wani maok. Kurang ajar sia. Maneh nu kurang ajar mas ya. Cek si Kamileung harita bari nyingseringkeun leho. Kahareupeun eta jalma anu dak dumadak asa pilek. Setan sia, ambil-ambilan kana cokor aing. Keun bae da suku maneh mah budig ieu jeung roromeheun. Cek si Kamileung atuh geus sararea harita sareuri katu tukang warung oge bari dongko harita sirina teh mung katempok we terus jelema botak. Katingali si botak harita beureum beungeutna di beusi atah beuleum. Dengekeun Kamileung. Di mana eta emas? Oh wah, geus dibikeun deui ku uing. Kamileung. Sia can apal aing. Hayang apal bari oge. Sabab uing geus apal ka maneh. Pasti maneh anak buahna Ki Rambat. Pasti anak buahna Ki Sanekala. Aing geus apal di mana maneh ngajedog. Ki Sabil harita nepi ka ngaburilang. Asa percaya teu percaya kana omongan si Kamileung. Ontong di aya-aya sia omongan teh. Make jeung teu di aya-aya. Uing geus caho di mana maneh cicing sia. Di ruahan naon maneh cicing sia. Ek dibejakeun ku aing. Urang ngajar sia. Rasakeun di Kamileung. Eta si botak anu si Sabil teh ya harita langsung kacorelat ngaheumatkeun leungeunna. Leungeun anu kekar harita rek ngegedor kana pelbadadana si Kamileung anu keur nangtung mancuh dina tangtunganna. Barang peureup harita rek nepi kana pelbadada corelat harita si Kamileung harita ngacorelat ka belah kenca. Ningali kekemplongna Ki Sabil harita nu ngemplong sakolebat harita leungeun si Kamileung anu maksudna rek ngepret kekemplongna si Kabil. Tapi orok kaya si Kabil oge lain jalma sambarangan. Anak buahna Ki Sanekala, anak buahna Ki Rambat. Corelat harita Ki Sabil ngacorelatkeun awakna ka gigi. Plos serangan si Kamileung harita ngeplos. Arek coba-coba sia jeung aing kurang ajar. Ulah coba-coba jeung aing. Dengekeun aing nu ngaran Ki Sabil. Rasakeun sia. Cet. Corelat harita Ki Sabil ngacorelatkeun awakna beuki gancang wae. Leungeun anu belah kencana harita anu dieusi ku tenaga jero harita langsung nyebrut nu maksudna arek ngagedor deui sabakali deui kana pelbadadana si Kamileung anu anger keur ngajanteng mancu dina tangtunganana. Si Kamileung anu ningali gerakan anu leuwih gancang tibatan tadi manehna teu gagabah sabab manehna jelas apal tur persis saha Ki Sabil anak buahna Ki Rambat anak buahna Ki Sanekala anu tangtu ngabogaan ilmu kasakten anu memang hebat. Corelat si Kamileung harita ngacorelatkeun awakna deui. Plos serangan Ki Sabil ngeplos tapi Ki Sabil ayeuna geus teu hayangeun loba itu jeung ieuna. Ki Sabil anu nyusul tepusna harita bari ngabantingkeun awakna ka gigir. Sakolebat arek nyejek kana kekemplongna si Kamileung anu kakarat celek dina taneuh. Si Kamileung barang ningali suku anu ngolebat harita sakolebat tanpa sukuna. Ki Sabil harita disintruk ku tanaga anu rosa dina tingkat ilmu tepak dewa anu katiluna. Hiu keduh des plaknya. Ki Sabil harita mundur ka tukang bari nyekel kana sukuna. Sedengkeun dia lopa. Barang ngadenge paguneman antara si Sabil jeung si Kamileung anu nyangkut Ki Rambat. Ki Rambat anu keur diteangan ku manehanana lantaran Ki Rambat ngadenge ceuk anu jadi guruna Nini Ramping. Ya lopa harita pok ngomong bari kerum. Ki Rambat. Nah Ki Rambat anu pernah nandasa indung jeung bapak aing. Berarti ieu meureunna anak buahna. Kurang ajar. Dia lopa langsung harita notolkeun indung sukuna blesap harita ngablesap ngacorelat ngadeugetan ka si Kamileung. Pok dia lopa harita ngomong ka si Kamileung anu kakarat cikeun tos nyintruk tanpa sukuna Ki Sabil. Kang. Nah laras ya anak buahna Ki Rambat. Memang bener itu anak buahna Ki Rambat kena sok cabak irungna. Cek si Kamileung harita si kakak budak leutik we umur anu 5 tahun tadi cabak irung. Ya lopa harita neuteub seukeut ka si Sabil anu geus nangtung deui harita beri gemes. Beungeutna
beureum keuneuk lir beusi atah beuleum. Bias Kang. Ieu mah bagian abdi. Cek dia lopa. Kope lah hayang nyaho ge. Hayang sakalian nempo jurus maneh kelas kumaha wing ku guru ka maneh. Curalit. Jika mileung harita mintonkeun kamampuanana harita cucuralitan ka tukang. Jika mileung harita diuk dina bangku. Bari tumpang kaki nempokeun sigah ka jalma nu keur ngadu hayam we. Na ditempokeun kawas kitu bari tumpang kaki regot jika mileung harita nginum kopi. Ting nu saha kopina geus aya di dinya. Kira Ki Sabil barang ningali Wanoja geulis anu nyampeurkeun ka manehanana harita seuri. Geulis. Ya ieu teh. Wani-wani nyampeurkeun ka sagala rupi. Teu pantes nu geulis rancunit kawas kieu hoyong ngalawan ka AA. Paling oge jadi pamajikan AA. Heh, anjeun Sabil. Anak buahna Ki Rahmat. Dah geuning apal. Tentu kaulah apal. Sabab kaulah nu ngaran Diah Lopa anu keur neangan Ki Rahmat. Kebenaran ayeuna. Kula panggih jeung anjeun Sabil. Harita Diah Lopa masang kuda-kudana. Gebeg. Sabil harita ngagebeg sama manehna apal. Kuda-kuda anu dipasang jurus-jurus anu keur dipasang harita jelas manehna geus pernah ningali jurus naon anu keur dipasang. Eta jurus mangrupakeun jurus anu kacida pisan langkana ilmu buhun anu langka jalma anu ngabogaan. Ya Lopa anu diwarisan Aji Bangotongtong jeung Aji Kilat Braja geus tangtuna. Dua ajian anu memang dahsyat dina waktu harita. Dua Lopa anu ngabogaan Aji Bangotongtong. Bangotongtong dibagi aya kana 13 jurus. Geus jelas anu sapinuhna geus dipimilik tur dicangking ku Diah Lopa. Kunaon? Kunaon Ancan Bangong? Apal kana jurus ieu? Diah Lopa. Aing memang apa kana jurus eta we. Saha nu geus ngawariskeun sia kana jurus eta? Teu perlu apal Sabil. Urang ngajar. Maju sia. Corelat. Ki Sabil harita ngacorelat. Maksudna rek ngarawuk kana cangkengna Diah Lopa. Anu keur sukuna harita ngangkat sabelah sedengkeun leungeunna harita meber ka luhur. Jadi ibarat bango anu rek macok kana lauk. Diah Lopa barang ningali cangkengna rek dirawuk ku Ki Sabil anu tangtuna make aji kamampuan tur kekuatan anu hebat. Jelas Diah Lopa teu galideur sama sakali. Sakolebat harita Diah Lopa ngacelitkeun awakna beri sakolebat leungeun anu katuhuna oge rek ngatok kana pelebah sirah Ki Sabil. Ki Sabil harita barang ningali leungeun Diah Lopa anu rek notog kana pelebah tarang manehanana jelas kajenting leungeun awewe tapi aing make jurus Bangotongtong manehna geus apal. Bisa-bisa bocor sirah manehanana. Sakolebatan Diah Lopa harita anu ngarobah jurusna digabungkeun jeung Aji Kilat Braja anu dicangkingna. Sakolebat atuh puguh we. Ki Sabil ngarasa reuas sabab Aji Bangotongtong tadi robah jurusna. Ki Sabil harita kerung bari nangtung sedengkeun Diah Lopa harita seuri. Kumaha? Kunaon make jeung eureun sagala rupa? Ki Sabil harita teu ngomong. Beungeutna anu katingali leuwih geuneuk tibatan tadi. Urang ajar. Ieu Wanoja bener-bener hebat. Saha guruna sebenarnya. Tapi lamun aing nyaho guruna ieu Wanoja. Aing pernah apal baheula hiji Wanoja anu gagah tur sakti. Moal anak buahna si Ranting. Aing yakin anu ngabogaan jurus Bangotongtong iwal ti si Ramping. Hiji Wanoja dina waktu harita anu pernah papanggih tur bantok kekuatan jeung aing.
anu can sabaraha memang ilmu dina waktu harita, tapi aing apal karena jurus-jurusna. Isabil anu neuteup seukeut harita pok ngomong ka dia Lopa. Ya Lopa, bejakeun ka kaula. Saha guru maneh euy? Nyen perlu apal guli-kuling. Lamun teu salah nu ngabogaan aji bangotong-tong hiji ilmu buhun. Lamun kula teu salah nu ngabogaan nyaeta si Ramping. Ya Lopa harita kerung sabab Kisabil teh telah apalin kangaran Nini Ramping anu ayeuna geus jadi nini. Kula memang murid Nini Ramping. Kula oge lain ukur arek ngalah maneh, tapi kula arek ngalah nu ngaran Kirambat. Kurang ajar. Hiat, corelat. Kisabil harita ngacorelatkeun di awakna leuwih gancang tibatan tadi. Jurus-jurus anu memang dikaluarkeun teu geus sabaraha jurus. Tapi hiji oge jurus can aya nu mentu kana awakna ieu wanoja nu ngaran Diah Lopa. Diah Lopa ngaranjug kaget barang harita jurus anu ngakurosor arek ngarah kana pelobadada manehanana. Diah Lopa harita narik sukuna ka tukang plos, seranganana harita ngeplos. Diah Lopa langsung ngasupkeun panajongna harita. Gerakan Diah Lopa nu ujug-ujug aya di hareupeun awakna ngajadikeun Kisabil harita mundur bari ngacuralitkeun awakna ka tukang plos. Serangan Diah Lopa harita ngeploskan hanyaka. Diah Lopa anu nyusul tepus harita ngeunaan kana pelobadadana Kisabil. Hiu kedudes. Kisabil harita ngadayak ka tukang. Tapi Kisabil kawilang kuat sabab tenaga Diah Lopa anu hampir sapenuhna harita ngeunaan kana pelobadadana. Kisabil kur tibah mundur harita bari muringi sungguh. Pok Kisabil harita ngomong bari nyengir. Sakitu kemampuan teh. Kurang ajar. Tetela anjeun hebat. Lain kur hebat. Tapi aing bakal ngajadikeun maneh pamajikan aing. Diah Lopa harita ayeuna nu amarah takeranan. Geus kapancing amarahna ku Kisabil. Curelat. Diah Lopa nu ngagunakeun aji pangotong-tongna kana tingkat langsung kana tingkat anu ka-10na. Kuku. Serangan Diah Lopa anu datang ti belah luhur harita lir ibarat manuk alap-alap nu rek nyamber kana awakna Kisabil. Kisabil ngaranjug kaget sabab banyu pangotong-tong anu digunakeun ku Diah Lopa jelas ayeuna beda pisan jeung anu jadi guru. Nah, nonton nya jeung anu jadi guru na baheula nyata Nyi Ramping. Sabab Nyi Ramping baheula anu can sampurna ilmuna masih kena tingkat hanap. Ayeuna Diah Lopa anu geus guguru ka Nyi Ramping anu geus tamat turun Nyi Ramping nurunkeun sakabeh ilmu panemuhna ka manehanana dibarengan ku ajian-ajian anu lainna seperti aji kilat braja. Atuh puguh we Kisabil harita langsung mundur ka tukang. Tapi itu cukup mundur harita Kisabil. Tetap hati-hati terus waspada sabab gerakan Diah Lopa anu ngandung hawa panas nebarkeun hawa anu kacida pisan nyongkabna kana awak dirina. Curelat. Kisabil harita ngacorelat. Sedangkeun Diah Lopa ningali Kisabil anu ngacorelat ngajauhan ka manehanana. Manehna anu ngagunakeun aji kilat braja harita nepakeun leungeun kana taneuh. Berasap katingali aya cahaya tur di barengan ku seuneu anu lir ibarat kilat ek nyamer kana awakna Kisabil. Atuh puguh we lain deui keur Kisabil harita riwas tur kacida pisan piasna. Sabab eta ajian teh ngagetarkeun kana jajantung manehanana. Untung Kisabil harita bisa ngahindarkeun anak curelat. Kisabil harita cucorelatan manehna ucul-acul dina tatangkalan sakabehanana perang lantaran kagunaan ku aji kilat braja anu digunakeun ku Diah Lopa. Gorowok Diah Lopa harita ngagorowok. Sabil, kurang ajar. Lompatan. Hayo, harapan kula. Sabil harita anu geus teteg deui harita celek nyeng celek dina taneuh. Diah Lopa, sakumaha gagahna maneh moal bisa ngelekeun aing. Kurang ajar. Diah Lopa harita ngawatek ajianana tingkat ka 13na. Setetek awakna harita nu condong ka hareup
sedangkan leungeuna lir ibarat rek ngarontok wae. Yah lopa harita nu ngagunakeun aji bangot tong-tong tingkat ke-11 ka tingkat ke-13 digabungkeun jeung alik berat beraja. Leungeuna anu meber ka hareup harita semu condong awakna. Sedangkan ari sukuna anu rengkuh duanana ngajadikeun kokoh tur kuatna katingalina awak Dialoka jeung kuda-kudana anu nancep. Katingali awakna Dialopa di tengah getah. Nandakeun Dialopa ngaluarkeun aji sapinuhna. Sedangkan si Sabil anu nangtung mancu dina tangtungan anu teu waspada. Barangkeur kitu Dialopa harita neuteub seukeut ku teteupan anu nancep kana jejantungna Ki Sabil. Teteupan anu lir ibarat silalatuan. Ki Sabil, ulah nyalahkeun kula lamun anjeun ayeuna tatu. Culewat. Dialopa harita lir ibarat awakna dibungkus ku haseup warna hideung. Dialopa anu nyerang ka Ki Sabil. Ki Sabil puguh ngaranjung kaget sabab teu nyangka Dialopa bisa ngalakukeun kawas kitu. Ki Sabil anu keur nangtung harita geus kapiheulaan ku gerakanana Dialopa anu leuwih cepet tibatan naon. Hiu keduk des. Ki Sabil harita nu ngabdayagdag ka tukang. Ki Sabil harita langsung nangkarak bengkak. Golok-golok Ki Sabil harita ngaluarkeun getih anu lain beureum, tapi eta getih teh mangrupakeun getih anu warna hideung. Jelas Ki Sabil kabedangan tatu di ajian bangotong-tong anu digunakeun ku Dialopa. Lengerak Ki Sabil harita geus teu bisa udang di langsung kapiuhan. Tetela maneh hebat tapi euy. Muji kana ilmu maneh, duh ampun uing mah euy. Teu nyangka maneh bisa sahebat kitu. Duh uing jadi hayang papanggih jeung guru maneh, jadi hayang papanggih, jadi hayang guguru uing ka guru maneh ye. Cek si Kamileung harita. Akang mah sok naon teh ah. Dialopa harita beri imut ke gelenyu neuteub seukeut ka si Kamileung. Palamitra kaum dangu sadayan. Dialopa anu ningalikeun ka Ki Sabil anu geus kapiuhan harita. Geus teu bisa kumaha-kumaha deui, nanya geus teu bisa. Lantukna harita ngareret ka si Kamileung. Hah? Da kumaha ayeuna? Anyang geus we, urang tinggalkeun da lain kahayang urang. Mang, nitip ieu tangkorak ye, Mang. Mohon, jang mohon. Cek si Mamang harita. Ayo ada ah, urang ini teh. Mohon, Mang hapuntennya, duh abi tos ngariweukeun. Henteu jang henteu neng mangga teu nanaon ieu henteu. Cek si Mamang nu boga warung harita bari kahormat ka Dialopa oge ka si Kamileung. Tukang warung harita neuteub seukeut ka dua jalma anu ngaleos cetana Dialopa jeung si Kamileung. Sangeus teu katingali deui Dialopa jeung si Kamileung harita pok tukang warung harita ngomong ka tukang dagang. Luar biasa eta dua jalma. Tetela teteh geuningan si Kamileung. Si Kamileung tetehnya geuningan. Nya pugu ge. Ah nya paingan tadi urang marek kagugu ka si Kamileung tadi kita kabelah wetan cenah. Ceuk tukang dagang baju harita. Ret nu saurangna harita ngaret. Da urang oge kagugu we, gawe panggil di lemurnya. Geus urang mah. Mang sabaraheun Mang. Ye 3 we sakalian. Harita si Mang utang hitung teh lutung nu saterusna cereng dibayar ku si Mamang tukang baju. Si Mamang tukang baju harita pamitan ini ngingking ke belah wetan, ek nuturkeun sakumaha omongan si Kamileung sugan jeung nyana tukang baju teh memang laris manis di belah wetan. Sedengkeun Dialopa jeung si Kamileung harita anu leumpang kaluar ti pilemuran. Dialopa anu pok ngomong ka si Kamileung. Ayeuna urang beureut teras ka mana, Kang? Anya ka mana ada urang mah tujuan sabenerna mah tujuan urang mah iwalti hiji ngabantuan jalma-jalma nu keur meunang kasusahan maksudna nya. Kasusahan teh lek bantuan ku harta, harta mah jelas teu boga, ku pangabisa we urang mah. Kitu. Atuh Kang kitu mah. Tapi ayeuna tos panas pisan, Kang. Mana yang eureun? Sanes hayang eureun Kang haus tuh. Nih hayang eureun na keranan.
Itu tuh di leuweung sugan we aya tangka kalapa di leuweung. Urang ngalah kalapa lah. Tuh. Si Kamileung harita terus lempang mapai-mapai jalan satapak anu barala. Tadina waktu zaman harita mah ilmur kapilemuran teh memang jara rauh nakaranan. Beda jeung kawas ayeuna. Ilmur ieu kalmur ieu teh darareukeut nakaranan jeung jalan alus ngabulungbung, jalan gede. Zaman harita mah cukup jalan satapak we. Sanggeus dia lopa jeung si Kamileung nepi ka hiji leuweung. Katingali di leuweung teh salah sahijina aya tangka kalapa meureunan baheula anu dibawa ku monyet nepi ka jadina. Si Kamileung ningali kalapa anu memang eta kalapa teh loba buahna. Ieu yeuh kalapa yeuh. Sarua da uing yang nginum urang ngalah we lah. Mana tuh Kang? Cik teh eta batu ka dieukeun. Ya lopa mikeun batu hari teh ka Kamileung. Batu hari tadi sinterkeun. Berabat. Kalapa teh lain kur dua, tapi aya kana limana nu turu, nu lagrag. Pluk 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 pluk. Kalapa hari teh maruragan. Hehe. Kayak kebenaran kalapa masih kanang kana ora. Aya. Ya lopa hari teh ngagunakeun ilmu masing-masing hari teh molongoan eta kalapa. Duanana hari teh ngarina dinu manikot ngalekak. Sedengkeun kalapa nu tilu deui hari teh dibawa ku dia lopa. Yang ke di jalan cenah. Bisinya lapar deui. Ya lopa jeung si Kamileung neruskeun di perjalananana. Barang nepi ke tempat anu lenglang. Ya lopa jeung si Kamileung nangtung mancuh tina tangtunganana. Ret kabelah kulon, ret kabelah wetan, katingali alam teh geus ieuh, tandakeun waktu anu geus nyadak ka sore. Urang Kang atuh. Ayo wing geus geus panggal ya bujur. Naon bakal bujur? Suku bitis. Cek si Kamileung harita bari ngagoroyo karana pentangkal anu rina. Ya lopa harita nyarane jeung si Kamileung dina tangkal. Angin anu ngahiliwik mepene kaduanana nu antukna harita si Kamileung jeung si dia lopa reup sare manikoti berana keranan dina waktu pas sore. Waktu anu terus teu karasa beki moekan. Ya lopa anu tibra sakal pendek ku angin harita. Beki lila beki peuting, beki lila beki peuting teu karasa ya lopa jeung si Kamileung sare geus ampir nepi ka tengah. Di belah wetan katingali aya rombongan aya kana genepanana harita lalu. Eta rombongan teh keur ngarobrol. Urang ayeuna kudu bebeunangan tina peuting ieu. Sabab urang lamun teu peuting ieu ayeuna teu bebeunangan geus wah bakal diamuk deui wae ku guru urang. Kula oge dina peuting ayeuna teh memang kuduna papanggih jeung Ki Sabil. Lantaran Ki Sabil teh peuting teh ngaranna teh dina poe tadi teh kuduna ka imah urang tapi nah Ki Sabil di daguan teh can aya wae nya ka mana nya. Tah di dinya. Teu nyaho Ki Sabil ka mana. Kan anu jelas Ki Sabil pasti datang. Kan lamun si Ki Sabil engke datang anu hartina urang kudu geus bebenangan kudu geus balik ka ranjah euy. Sing horeng si mana horeng eta teh karaman badak putih anu rek karanyah ka daerah di. Eta genep jalma barang ningali awewe jeung lalaki anu darariuk nyararane kana tangkal bari tiberana kerana. Lah kadala. Aya bikang geuning di dieu euy. Jeung jaluna jika nama cara rapeun kaloler di dieu ye. Cek eta lalaki anu kumisna baplang bari nguril-nguril kumisna. Neureui ciduh ningali ka dia lopa anu geulis rancunit anu ngaleh-leh harita katingali. Launan eta jalma harita ngadeuketan ka dia lopa. Pok desa urangna bari noel kana bujurna. Hati-hati Kang. Bisa ngabodo ieu jalma teh. Katingali naoge ieu mah katempon aku aing. Sare tarari brakieu di mana bisa kanyahoanana. Ceuk eta jalma harita beri neuteub seukeut kana beungeut dia lopa anu mantak pika nafsueun manehanana. Beungeut anu geulis rancunit. Dia lopa anu keur sare disampeurkeun ku manehanana.
katayap leungeunna harita lalaunan ngatayap maksudna rek ngusap kana palebah pipina dialopa. Tapi barang harita leungeunna rek nepi. Shit. Leungeun dialopa sakolebat harita ngarawel tanpa leungeun eta jalma nu saterusna dipalitekeun. Dialopa nyaho-nyaho geus nangtung harita tukangeunana. Het, ka mana maneh? Rek naon sia? Cek dialopa harita. Aduh, Neng, aduh, dikeun ieu. Nyeri atuh ieu. Cek eta jalma. Dialopa harita ngajejek kana bujur eta jalma tolonyong atuh gubrak eta jalma nolonyong bari gubrak. Kurang ajar. Kasopanan sia. Naon maksudna make jeung rek anda rek nyoba pipi aing? Aduh Neng, apunten. Teh. Bagatingku ngarasa kabita kudu geulis. Dialopa harita ngareret kasih kamileung katinggalin nu keur calawak we meuli tibra nyegrek. Dasar si kamileung dasar. Cek dialopa harita kesal ka si kamileung. Anu lain nulungan. Untung manehna boga pangarti. Coba lamun teu boga pangarti geus kumaha meureun kitu cek pikiran dialopa. Neng, wayahna urang ngiring sareng ayeuna mah. Keuna tinggalkeun itu jelema nu kurang ajar belaon kemas kitu mah tuh tingali. Neng, tingali. Manyau tanggal walarna pisan ieu tuh tingali. Cek eta jalma anu diuril-uril kumisna baplang. Nunjuk ka si kamileung anu kalah katibra sare jigana teh. Kajeng leungeunna oge harita didempet kudu ping-pingna bakat tingkung genah jigana mah sare. Mendingan ayeuna mah tinggalkeun eta jalma nu rada buah-buah ting boconge meureun eta jalma teh. Teu hidang kitu mah geus tinggalkeun hayu jeung ayeuna mah. Kurang ajar. Ulah coba-coba. Gua akang hoyong nyoba ieu teh. Ya lopa harita kecil pisan keselna ka eta jalma. Anu terus nguril-nguril kumisna. Ya lopa anu neuteub seukeut ka eta jalma. Curilat. Ya lopa ngacurilat harita ka hareupeun eta jalma. Anjeun maksudna rek naon? Hah? Ulah galak-galak itu geulis. Ulah galak-galak itu ka calon suami teh ieu. Kurang ajar. Ya lopa harita nulak cangkeng. Sedengkeun si jalma anu nguril-nguril kumis harita kada nyengir ningali dialopa anu nulak cangkeng. Atuh geus kitu mah dialopa harita geus teu bisa una amarah. Sakolebat dialopa harita ngacurilatkeun awakna. Hiu kecuk das. Dialopa harita ngejejek kana palbadadan eta jalma. Eta jalma nu ngalayang aya kana sabaraha meterna meureun. Dialopa anu ngagunakeun satengah kemampuanana jelas. Ngajadikeun eta jalma asa remek nakaranan. Sanggeus kitu blok harita nyuuh dina taneuh. Dialopa sakolebat harita nyabut kana kumisna belah kenca hiji. Bret. Ceuk eta jalma harita bari ngelel lantaran kumisna karasa peureus jeung kacida pisan we nyerina. Ya lo seka dialopa harita nangtung nulak cangkeng bari galungkeun eta kumis anu geus dicabut kepeulan. Sakitu kemampuan anjeun teh. Hayo, ulah kurang anjeun. Kabeh. Ceuk dialopa harita bari nangtang. Eta jalma anu limaan harita set nyebut bedogna. Barang eta bedog rek disipatkeun. Sakolepat atuh teuing ti mana datangna eta bedog. Make jeung para rotong sagala. Batu anu memang sagarada cingir harita. Geus motong-motongkeun kana lima eta bedog anu keur dicarekalna atuh puguh we jalma nu limaan harita mundur ka tukang. Leuwas kasup dialopa sorangan harita leuwas. Ret ngareret ka si kamileung. Katingali si kamileung harita nu keur cenekul harita bari gigisi kana panon. Bangun anu tunuhna karanan. Lengeh dialopa harita ngabelengeh seuri. Sabab manehna nyaho ieu tak pasti perbuatan si kamileung. Anjeun mingat ti dieu. Ulah diteruskeun anjeun. Anjeun rek maling kan? Memangna aing tadi sare? Henteu. Dialopa harita seuri nepi ka nyikiki. Eta nu limaan harita tinggal rempot. Ngadenge dialopa nu nyengsirikeun ka manehanana jelas. Keur dialopa anu teh keur jalma nu limaan. Dialopa manglupakeun hiji iblis pencabut nyawa pikirna kitu. Eta jalma nu limaan harita unur-unuran ka tukang. Dialopa harita nunjuk ka salah saurangna nu tadi kacungkel lantaran kakeunaan ku teungeulan dialopa. Anjeun. Tinggalkeun ieu tempat. Lamun anjeun mung cilaka. Buru. Cek
Dia lopa harita nyentak atuh gurubug sararea harita ngagurubug. Jalma nu genepan anu tadi nu maksudna arek ngaranyah ka kampung anu paling deukeut ti dinya. Sakolebatan ngarasa yen manehana dihadangku dua maung. Dianggapna disarwakeun jeung maung dia lopa jeung jalma anu masih kena ngagoler nyaeta si Kamileung. Cek si Kamileung harita seuri, ret sarare ngareret. Si Kamileung harita nguniang bari ngagel-gel bujurna. Eta jalma kur tiba neureuy ciduhna we. Lantaran jelas eta jalma manehna geus apal ayeuna mah saha eta jalma nu ngagel-gel bujurna. Ret salah saurangna ngareret ka baturan. Aduh, bahaya. Teu nyangka aing euy, sugan teh lain si Kamileung yeuh. Wah, bahaya. Hayu baranegeun euy. Cek eta jalma belecet ngelumpat pangheulana. Dituturkeun ku 5 baladna harita. Ting corelat lalumpatan tapi kangilesna di nu bala. Si Kamileung harita nunjuk bari seuri. Dasar sia kasebelan. Cek si Kamileung harita. Sedengkeun dia lopa anu milu imutna gelenyo barang ningali si Kamileung. Kang mah. Cek si kami cek dia lopa harita. Kan bae lah jalma karari teu masih nararingnya tuh manteuing. Cek si Kamileung harita. Bari kuliah. Dia. Naon Kang? Ayo urang ge urang ini tah. Geus peuting ningan. Kang. Ya lopa jeung si Kamileung nu antukna harita kukurubutan dina kaayaan peuting. Ya lopa jeung si Kamileung mapai jalan setapak. Kajugjug ka hiji lembur anu pangdeukeutna we dianggapna ka dinya. Anu tekung silila memang bener heuleut sababaraha waktu manehna leumpang geus nepi deui ka si lembur. Kaayaan dia tapi lemur teh merikat simpen keranan lantaran memang kaayaan oge geus peuting di ongko. Ya lopa jeung si Kamileung nararangtung bari neuteub seukeut ka jero pilemuran. Kang. Di sepi-sepi tinggi pilemuran teh. Nya pogo euy nah pilemuran teh manis sepiki si gauh jelemaan tapi da kadenge nu kerek nama yo. Cek dia lopa acek si Kamileung harita bari neuteub seukeut panonna ka pilemuran. Aya tuh Kang. Ya lopa jeung si Kamileung nu antukna asup ka pilemuran. Barang oge sababaraha lengkah manehna geus dihadang ku sababaraha urang jalma. Eureun. Cek eta jalma nu mararake baju sing sarua hideung. Sedengkeun ari kahanapna dibarareungkeut ku sarung. Si Kamileung harita nyengir sabab memang waktosna anu kabejeng saep.